Nah, terus nu terakhir patarosan Al-Kahfi terus dibalar ku Rasulullah nya penjelasan anu tadi patarosan tentang Zulkarnain terus dibalar penaksaran Yajuj Majuj siga kitu tanu terakhir tentang ruh kitu tawalaran teh Gusti Allah teh nerangkeun kisah kapungkur kitu Muhammad aya nabi ti Bani Israil ngaranna teh Musa kage dongeng Musa teh saur Gusti Allah teh kitu ya diterangkeun dina Quran teh kantos Nabi Musa sabada dugi ka Bukit Tursina eta teh. Sabada Nabi Musa langsung tiasa ngopi suanten kalam. Dugikeun ka Nabi Musa teh nyarios cigana jelema nu dibere pangluhung-luhungna ilmu mah saya cek Nabi Musa. Bilih rada teu raos ngupingna nya da Rasulullah teh kantos nyarios. Nabi Bani Israil mah sajajar jeung ulama ti umat kami kitu. Tah margi naon dina kisah Nabi Musa penaksaran Nabi Khidir teh diawalina teh ku cariosan kitu. Nabi Musa ngaraos jadi jami nu dipaparin pangluhung-luhungna ilmu gitu. Di ulemna ka Bukit Tursina teh tah ku cariosan gitu ditegor ku Gusti Allah teh. Can sabaraha gitu. Ilmu nu dibikeun ka anjeun mah can sabaraha gitu. Aya jelema anu jauh leuwih luhung ti anjeun ilmu ngaranna Khidir gitu. Tah eta kisahna pertarosan orang Quraisy tentang ruh teh ku Allah dibalar ku kisah Nabi Musa penak jeung Nabi Khidir gitu eta teh. Tah tepang Nabi Musa sareng Nabi Khidir sasarangan ngikeun ka hiji mangsa namun perahu anu nelayan sabada rengse tur Nabi Khidir di warang bolongan. Nabi Musa protes gitu. Maksudna teh namun ku istilah ayeuna mah panggih Islam syariat jeung Islam hakikat gitu lah. Tara tepung wae mata gitu ya. Orang hakikat jeung orang syariat teh gitu tah. Matakna ketika Nabi Khidir ngabolongan parahu teh pan protes gitu. Nya geus diinjung, nya dibolongan gitu naon sih maksudna teh gitu. Cek urang tidak moal kuat maneh ngajijeng urang mah gitu. Sok maneh nuturkeun ngan tong loba tanya da urang teh geus dituntun gitu. Tong loba nanya gitu maneh-maneh boga lalangkon urang boga lalakon. Mana nyorang takdir, mana yang orang nyorang takdir, orang setengah loba tanya gitu maksudnya. Kan protes da Islam syariat gitu nya mun ayeuna teh mau dibolongan kan gitu. Ari Islam hakikat gitu nya maksudna. Baheula karuhuna panggih ayeuna turunana kudu panggih deui gitu. Ka baheula mah karuhuna teh panggih teh keur ngaji, ayeuna mah turunna panggih teh keur perang gitu. Ya takdir gitu ya, takdir maksudna teh bisa kitu ta takdir.